ada setan moningan kuna wiwitan hirupna moal keasasan hirup kadung kuku pati maut tetera dimangsa bapak hajat ibu hajat maut terang dimangsa badan kenyakit kene sanajana 1000 batang mopana Depok kira doi Manara poka indung mata pendu anu aku mata pendu anu aku mun urang poka bapa mata pendu nu kawasan ganengan urang Ciberem sadaya manana saya mun urang nyangka indung mata pendu anu aku mun urang poka bapa mata pendu nu kawasan urang Ciberem mata pendu nu kawasan sanajan 1000 batang temanangan kamanang sumingkir takdir ti Gusti yang ini kakase kerjaan mana geningan papasti nu maha diwatingan kudu sabar orang mata jadi arah menerima kudu sabar walau kena nyai edo no koroni puju sakadiru jadi nanju Bapak dokter dipuja sakadiru jadi mulia geningan ahli waris bapaca keparayu saeran dina salasi ajak jelma ayah Ciberem henteu teu mampu pangeran mah nu alasasi ayah Ciberem bangkeun aduh saya rakyat sabarati baca diramokeun tuanana pamugi mah alugina cara nyalamatkeun sadayangan nu sadayangan si kuyang mah pati nyusul urang Ciberem terus
Ari rega kerekana diaku baru akloi Ariaka wagana hoteti berarti bali ari-ari bapak anu bager lagi seberarti banjir diramukeun daduanana pamuki mah alokin aja selamatkeun sadayana lawan saprekan darinya nukaya ketun sakodi samalire nosadia betua ngantun kenamdi bapak hajat ibu hajat anu aku teriak dina batu malang badan di basisi malang badan di basisi jauh raja terus jantung jadikan sekuya wae daya bagja daya untung jadikan baca baraya wae ibu acan terbakaran rakisa belati banjir diramukeun buanana diramukeun buanana pamugi alokin aja nyalametkeun sadayana pamugi mah alokin aja nyalametkeun sadayana cikura seperti mojang geuli mun baturan hati poyeun mun patebin hati sok lain jauh raja turun jantung jadikan sakuya wae taya bagja taya untung jadikan